Bingung euy. Bisa minggu bisa nu ngajahit. Aya nu ngajahit. Ngajahit kolor urut. Peting kamari aya nu ngajahit. Ditah ngajahit sirah. Emangna urang teh dokter. Sok kemana mandi we ayeuna teh netizen. Ngahuleng wae euy. Siga keur sepi meureun. Kaciri beungeutna. Siga dispenser. Angger ieu si perokok terus datang ka dieu teh lieur. Pergi datang terus ngaledek deui. Ngaledek tapi memotivasi. Tong kitu we lah, tong ngotok ngowok. Angger. Ngomong ke mana we teh? Naon gitu ngotok ngowok? Ya aku orang Sunda teh apa bahasa Sunda. Ngotok ngowok teh kurang pergaulan. Sarua we manehna ge kurang pergaulan padahal. Lain kuper no. Ieu teh keur loba gawieun sidikan. Keur istirahat heula ieu teh. Ngomong we gawieun mah order gitu. Oh, syukur atuh bet. Urang ge karek balik meeting ieu teh biasalah kantoran mah rada ribet, kudu loba meeting wae si perokok sakitu bieu urang ningalikeun ngadulang layangan teh. No alus satunya ai meeting wae mah meeting jeung sawe kitu bieu. Biasa wae jeung pengusaha Cina bet Dieu teh aya Tom Sancong, terus teh Sun Gokong, Jet Li, Jackie Chan jeung Kim Jong Un. Dasar si dewa dul piraku we jeung Sun Gokong. Wah ni teh duno euy kawawuhanan pikeun kanu kitu-kitunya. Si Jackie Chan aya kitu, Kim Jong Un oge aya kitu. Ya bisa wae atuh bet da wawuh ti baheula. Jeung Jackie Chan mah komo deukeut pisan atuh. Babaturan ngadulang layangan. Si Jackie tukang bubur atau si Jackie Chan maneh teh? Make jeung ngadulang layangan sagala. Ya bener atuh bet. Ira teuing urang bohong. Wah, halus atuh kitu mah euy. Bisa wau jeung kari itu nya nih. Kemang ngajak atuh urang hayang papanggih jeung Jet Li. Oh, hayang papanggih si Jet Li. Gampang. Ke Indonesia deui da. Da ngomong nama manehna dek syuting film Ajab. Manya Jet Li ngiluan film Ajab. Lain Jet Li mah tukang gelut. Ari ngomong ka urang mah geus tara cenah. Geus beunang cangkengna. Wah, hebat atuh no. Maneh bisa warawuh jeung nu kitu mah. Kala ai maneh teh gawena naon kitu no? Bisa wawuh jeung Jet Li, Sun Gokong nu kari itu. Biasa we bisnis bet. Jual beli kicik. Wah. Piraku jual beli kicik hungkul bisa wawuh jeung Jet Li. Ya bisa atuh. Selagi ada untungnya bet, duitna gede. Kurang mah dihajar-hajar wae. Kau haning Jet Li, Sun Gokong, Doraemon oge. Kamari ge pesen tah 3 si Jet Li teh. Keur budakna ongkoh, keur mitohana ongkoh. Kurang teh langsung kirimkeun ka Cina ka ditu lewat paket. Ayeuna nepi Cina geus garedeh euy kicikna teh. Geus loba duit kitu mah berarti dek bayar hutangnya. Sok mana tuh hutang teh anu 10.000 teh bayar. Justru eta bet can cair. Hese duitna si Jet Li mah euy. 10.000 eta engke heula. Malahan mah ditambahan deui 20.000. Keur bensin euy.